dikonkan. Tarima abi nikahna Neng Ayu Yuliani binti Bapak Unang almarhum mangge mas kawin alat sholat dibayar kontan. Neng Ayu bojo AA anu gelis anu lenjang ieu AA nyuparkeun kewajiban mayar mas kawin sakumaha anu diikrarkeun dina akad nikah mugi ditampi ku nu geulis mangga nyangok. Nampi AA. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.